budak pahatul lalis Yasana Dadan Sutisna. Budak pahatul lalis Andri prek lebah trotoar banget cerong di puas ke kebun kota. Baju ramsak diruek ukat teboga tapi naha bibirna teu weleh seuri tapi naha panona teu weleh hurung. Budak pahatul lalis hirup di baturan karung ngincer jalma-jalma uteu nyaho wadah runtah. Budak pahatul lalis umat imut hareupeun toko pakaian nerangkeun budak sapantar keur ngajaran baju anyar. Budak pahatul lalis noroi ciduh di juru alun-alun lalado budak sapantar ngabuatkeun roti bakar. Budak pahatul lalis ngagibrik di kepung tiris mapai peuting jeung ngiris teuneuh nyorang titis tulis sanajan hirup nu geulis dipahing ragrag citangis.